Cih Kang minta solusi liur sebenarnya teh nu nagih hutang kaditu kadia aduh liur ya pokoknya mah ka warung ka mana-mana ieu geus nganyukan udud bener lagi dararatang ka ieu mah bingung ieu mah kumaha mayarana Ya teu kudu bingung babari masalah kitu mah. Ya nya dengkeun sakur nu kahutangan ku maneh ulem kabeh ka imah bere undangan tah hiji-hiji ka maneh ulem ka imah nya terus kumaha tah Kang tah kayak geus ngariung kabeh nu naragi hutang sia ngamuk tah saksikan di dinya maneh anu gugur atawa nu nagih hutang nu ngagolet. atuh sakitu mah sarua jangan tenan nyawa kayak gitu mah Atuh udah maneh mah ngomongkeun hutang mah ye sarua atuh ye urang oge hutang mah geus ngajajabrag geus teka itu pamajikan geus bingung ngeuneng geus kumaha di kumaha cenah mayar hutang. teu kedah bingung-bingung Kang mayaran hutang mah Bang belaskeun sing janglar tuh kawas babaturan urang si Omod Kumaha kakarak kajual motor 4,5 juta mainna teh terus kumaha harma ge kumaha antep we motor manehna dijual ku manehna ye urang mah ulah ringrang keun we da eta mah milik manehna aing mah